Sampurasun dulur Sunda, nu ti kaler, ti kulon, ti wetan, ti barat, ti mana bae. Kumpul. Kabeh kadarieu kumpul. Tah, ayeuna urang jeung si Abreng ieu deungeun tentang ngaran-ngaran poe. Ngaran-ngaran poe pasti geus loba nu paroko lah di urang nya. Lah ku zaman enak mah. Ku zaman enak mah geus loba nu paroko. Eleh ku teknologi. Tapi urang ulah poe kana purwadaksi. Itu bahasa budaya urang. Nah, itu. Jadi loba pisan ngaran-ngaran poe disebut sesebutan pikeun poe gitunya. Sabab poe-poe di urang teh lain ukur Senin, Selasa, Rebo, Kamis, tapi di Sunda mah nyebutkeun waktu teh loba pisan. Boh dina poe tatanen, poe jeung ngeunaan kalahiran, kamaotan jeung sajabana loba pisannya. Langsung aja, langsung aja. Cik itu. Wanci janari gede. Kira-kira tabuh hiji nepi ka tabuh 3 peuting. Wanci janari leutik. Kira-kira tabuh 3/4 dugi ka tabuh 4/5. Wanci balebar. Waktu pajar geus udat-udat beulah wetan. Wanci carangcang tihang. Wanci liwat pajar tapi tetenjongan remeng-remeng keneh. Wanci hanet moyan. Tah, waktu sedang meunah keur dipake moyan. Wanci rumangsang. Waktu panon poe mimiti geus karasa panas. Wanci pecat sawen. Kirang lebih tabuh 10. Wanci manceran atawa lohor. Waktu panon poe leureun sirah. Wanci ringsir ngulon. Waktu panon poe geus mimiti ngeser. Wanci panon poe satangtung. Kurang lebih 10. Wanci tunggang gunung. Waktu panon poe geus rek surup. Wanci sariak layung. Waktu layung Wanci sareutna. geus mimiti reu poe. Wanci sareun budak. Waktu budak leutik geus mimiti sarepieun. Wanci tengah peuting. Kurang lebih tabuh 12 peuting. Poe ieu disebut Ayeuna poe nu geus kaliwat disebut kamari poe sanggeus kamari disebut mangkukna sapoe nu bakal datang disebut isukan sapoe sanggeus isukan disebut pageto sabada pageto disebut amat waktu nu cikeneh karangdapan disebut bieu waktu nu rada lila kaliwat disebut tadi waktu nu geus lila kaliwat disebut bareto waktu bareto bareto disebut paheula waktu nu sakedeung deui bakal karangdapan disebut oke waktu nu bakal datang disebut isuk jaganing pageto. sakedet netra. Jadi sakedet netra hartina sakiceup nuduhkeun waktu anu sakedeung pisan. Sakilat Lamun sakilat eta nuduhkeun waktu anu sakedeung pisan meh sahati jeung sakiceup saumpamana kilat nu ngaburi nyai. sapanyeupahan Nuduhkeun waktu anu teu sababaraha halila kira-kira sarua lilana jeung anu keur nyeupah. sapangedoan Nuduhkeun waktu anu rada lila kira-kira sarua lilana jeung nu keur ngejo atawa nu keur nyangu. saumur jagong Kira-kira 3 bulan satengah saumur jagong mah. sataun landung Sataun landung eta sataun leuwih. sawindu Lamun sawindu eta 8 tahun. saabad Lamun saabad eta 100 tahun. Tah, eta pisan bedak pokok namanya. Jadi eta ngaran-ngaran naon waktu
ngaran-ngaran waktu nusok dipakai di Sunda nya muga manfaat tuh. Bapak kade sarerea. Tah itu sih manfaat yang sararea. Sabab urang mah urang Sunda kudu nyaho lah kudu make keneh bahasa-bahasa eta gitu nya. Sabab di urang geus tara dipake. Ayeuna loba euy orang Sunda nu ngomongna make bahasa Indonesia anjir padahal urang Bahar mah jeung asing. Bahar mah jeung pada saya goblok anjing geuleuh. Nah gitu. Nu penting mah naon muga manfaat lamun dirasa manfaatnya tong poho totog tombol subscribe jeung tombol naon gitu karena Subscribe, like, and comment. tah jeung loncengna tah Gitu tah. totog cerot gitu nya ku bari bray sakitu bae hatur nuhun sampurasun salam Sunda.